Barokah, amin. Satrina sing tambih manfaat.
wasiat mana panjang umur. Wah, hayang panjang umur. Hayang panjang umur. Jam ibadah. Hayang panjang umur jam ibadah hayang. Alhamdulillah turutan orang Bogor ibu, ayah ibu-ibu diberi panjang umur lain ibadah malah ngadon luntah kata tangga. Nu hiji setuku dihindang hujan mendengarkan kutu. Di sini budak hadroh mimiti ngalaan kutu ngomong kadieu ka akhir nama gugurut ngomong ke nu jadi minang. Hayang sok ngomong ke minang tu ayah. Ya ulah wa kaminan tu coba pagawe muhajat jadi aromong. Muhajat ngomong ke kurang. Aja di mana aja? Terus kondangan di saha? Di Mang Haji. Ai para sana jeung naon aja? Jeung helm. Naon sih aja teh? Endog dipotong dua. Wah, endog dipotong dua disebut helmnya. Dan aya muhajat endog dipotong dua lain korek ulah ngomong tapi cerdas. Kenapa kalau dipotong dua? Supaya bener katro. Hayang-hayang teh nyokot 8 potong ceuk ngomong deui tenang. Jadi panitia acara di orang muku jadi ini acara kecil doang. Hati-hati, cek Haji Roma Irama jelas. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Cici mana apa kesana ulah we tanya. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Jadi hari Oma Kuruya, nyanyi Oma Kuruya. Samud yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah keterlaluan ya. Ada seperti dia membawa serius mau. Masya. Aduh masyarakat alias simpuling adu abdan Gusti saja batina panjang umur ya hadir sadaya nasib barokah rezeki ya robbal supados sedang kolong kana waktu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang alam bae kana moral urang udak bae kana pamaksana urang kalam lenyosna insyaallah. Nan sadaya simpuling ada tertutup kusi nanti jejer cari hampura leuwih heula. Sanaos jauh simpuling ngajuk-juk anggang simpuling tersadarkan di tempat. Hapunten para guru para santri simpuling daya maksud baris ngajarkeun mau jadi kamari ucurkeun cari kabur teu pisan-pisan. Ieu mah saja silaturahmi ka Mang Haji Soleh Sakulawargi. Saja silaturahmi ka para santri nu aya maos di pasantren ieu. Nu dipamrih teu aya sanes barokah silaturahmi urang sare hoyong panjang umur bari banyak rezeki amin ya robbal. Najan kali
Hah? Ini kaget orang kagulan nyanyi